Neng, Abah, mau nyerahkan pada apa? ya bah. Tapi kan, abah yang kebon, ya. Ya. Ketong hilap, anturan abah selahornya. Awas lah untuk. Ya bah, Yuk, udah tong bangor ya. ya bah. Assalamualaikum. Salam. Tuh ning aya. Kun icis ah. Ma, Olir rek ameng, kun icis. Ay, Holid, icis di mana tuh, Lid? Bapak anak itu ngirim-ngirim. Atuh mah 2000 we. Gua cuma rek mangkat, Lid mah. Ya emang. Budak teh. Sudah dapat hal bagus. Bosan nonton wae. Mending ameng yang bersih telur. Neng, ke mana? Ameng meh. Among-among cicing di imah. Ya itu udah bosen di bumi wae mah. Bosan we. Cicing kan itu. Ya babe mah. Ampun boga budak hiji-hiji na gitu. Kenapa Den? Kaos kaki Lid. Peribahasa ya Den mah. Dis. Naon? Tuh nyari si Gining ringgit. Hah, usir. Yang ospek budak anyar. Mana ka dia? Ka dia sangaran mana teh? Ahmad. Tumat nyali tuh si Gining ringgit tuh. Oh, budak eta bener. Palak juga. Bejakeun gitu lewat di nyamak kudu mayar, buru. Ayo tuh. Buru mani orang-orang adegan di dia ih. Hah, Sep. Coba wangian tuh tinggalikeun. Bakal sih nangis gitu nih. Oh, nya. Oh Oke, iya. tapi Naon maneh hahe. Tis. Kamu ya ka dia. kritis. Den, ya budak nu kamari yang di baturan teh ya. Heeh. Tanya rek naon coba? Rek naon maneh? Kemana marane? Ya kok ditu ulin. Kudu mayar anu meliwat ke dieu mah da. Mayar Den. Nah, biasa kita mayar. Pan aya mah daerah kekawasan urang ieu teh. Jadi kudu mayar marane. Den kumaha kudu mayar. Tanya tuh. Lamun teu mayar rek naon gitu. Mun urang teu mayar mah rek naon? Oh, mah mayar maneh. Oh, rek naon? Rek wani maneh ka urang ha? Den kumaha Den kudu mayar keukeuh. Enggak saya lihat. Hajar. Siap we. Den. Ai keukeuh mah kudu mayar yeuh ku urang dibere. Mana? Yeuh. Anjing. Tinggal si Ahmad mewek ditonyok. Oh ya, kumaha tuh, Sep? Kabur ah. Itu. Tuh Den, geus Den amru Den. Tah gitu lihat saya. Ayo mangkat Den lah. Ayo makan. Wah, ini bejakun ke emas. Mana nih baru dak ngagawean ka aing.
Spaghettinya enak. Bukan Mas Saud tidak ada pabrikannya di kamuflasi ya. Tidak, Mama memang tidak memasukkan paprika. Mama yang baik hati. Kalau mama aku sih kemungkinannya 1 kaki 1000. Yang benar itu 1 banding 1000. Padahal pakai paprika itu bagus untuk kecerdasan. Benarnya. Hebat. Gue makan paprika bagai pucuk di cinta bulan pun tiba. Kasihan Nur. Nur. Ya, Teh. Nur ka mana? Bade nganterkeun Emam. Ka mana? Tuh, kok ditu. Teteh bade ka mana? Bade ameng kan Nur. Nyantos ayo tuh yuk, urang ka itu yuk. Yuk, yuk. Aduh, capek. Badan laya. Alhamdulillah ya, istirahat lah ya. Aduh. Alhamdulillah, ya alamin. Aduh. Ini ka mana budak teh beuteung lapar ya. Waktuna dahar budak canjol wae teh. Oh boa mau angkat dia aja budak teh. Ari Nur teh kantoran ka saha sih? Ka Abah. Mana cai naik kantoran teh meureun ka Solok. Aduh, hilap. Nyantos atuh Nur bade heulanya. Nya, dan teh antosan di dieu. Nya, dia jagaan ku Teteh. Mami nya. Nah, Nurnya nak kelecainya. Mau nya si Nur. Asas deui. Aduh, mie goreng. Rosan enak tuh nya. Enak. Jadi ah. Yang uut deh. Nur, cai. Teteh jang Abah. Ada sakedik atuh normal kan nyahuan meureun sakedik mah. Ya. Yuk. Aduh. Yang tuh karek datang. Alhamdulillah sanggup datang ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Abah lami. Ente neng sakit masa sedang sok mal. Sok, Bah. Man. Kuat abah lapar ya tuh. Terang naon? Sareng mie, Bah. Astagfirullahaladzim. Ayo neng sadar tuh imam wadahna unggul. Har Abah, tadi mah ayaan. Nur nu masakna oge. Aya anti mana neng? Pandunguk eueuh tuh. Astagfirullahaladzim, moga budak teh. Aduh. Bahaya ieu mah sangguna beak euy.
Kabur ah. Nurek ke mana? Pada nganterkeun mam ka Abah. Ke mana? Tuh ka ditu. Nanya goblok siarek kirim moal kieu. Kasa goblok. Leg. Cek. Ka mana marane? Uin ka di Icis. Serius wae. Itu saya serius wae.